saha jelema nu puasa tanggal hiji bulan haji dihampura sakobeh dosana eta jelema. Ya Allah ya Rabb. Tak man shoma zalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sanatan lam yasillah bi ibadatillah tarfatain. Saha jelema nu puasa poean kadua maka Allah bakal mere ganjaran percis kos jelema ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat sakicep-kicep acan. Man shoma zalikal yaum istajaballahu du'a. Sajelema nu puasa tanggal 3 bulan haji lamun pun tapenta ka Allah langsung diijabah. Geus tanggal 3 asal urang puasa poe eta menta diijabah. Ngan aya nu dibere langsung di dunia, aya nu diengkekeun di akhirat. Poean kaopat al-yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa dilahirkeun tanggal 4 bulan Zulhijjah. Di satu man shoma zalikal yaum sajelema nu puasa dina poe eta yakni tanggal 4 nafallahu anul basa wal faqra bakal dileugitkeun ka riweuh jeung kapakiran. Tanggal 4 masyaallah. Poean kalimat yaumul ladzi wulida fi Musa alaihi salam di mana Kangjeng Nabi Musa baheula dilahirkeun na tanggal 5 Zulhijjah geus man shoma zalikal yaum bari aminan nifaq amin azabil gobri. Sajalema nu puasa dina tanggal 5 bulan haji bakal bebas tina panyakit nifaq jeung tina siksa kubur. Anu shomahu sajalema nu muasaan tanggal genep haji yanzurullah ilaihi berrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Allah bakal mencerongkeun dengan penuh ka deudeuh jeung ka nyaah. Kulantaran Allah neuleukeun deudeuh jeung nyaah atuh moal disiksa salilana terus bae. Masyaallah ngadengekeun mah pohara. Puasa moal. Mantak man shamahu aglaqallahu anhu 30 baban minal usri. Fataha lahu 30 baban minal yusri. Sajelema nu puasa dina poean ka-7 Allah bakal ngonci 30 lawang kesulitan, bakal mukakeun 30 lawang kagampangan. Bah pohara jasa. Poean ke-8 sok dingaranan yaumut tarwiyah. Tanggal 8 tarwiyah man shamahu utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah bakal dibere ganjaran teu dibere nyaho ku Gusti Allah.